omat kudu make dasi bapak teh. Dia ulah. Naon? Aduh. Bapak didangdanan ku kuring percis pisan Leonardo DiCaprio. Gitu dolah. Heeh. Eta bapak yang make legging. Bayangkeun gerak geuleuh teh mah jeung make legging. Dolah mun bisa mah bapak make jangjang. Dulu make jorok. Yang Pak. Dia Pak. Asik panganten di panganten euy. Calon panganten ningali ke kasep kitu tuh. Kaul Pak. Kaul aing. Aya lagu panganten Kang libur deui Pak. Aku kake. Jigana bapak pantes mun kieu. Astagfirullahaladzim bapak meni jiga pinguin kieu. Dikasaeun gitu si Uwa. Kusaha teh didasian tuh ku si goblok tuh. Nabi-nabina teuing, nai bapak bedaek atuh. Heueuh jang wayahna bapak tuturkeun. Naon si teh? Pak, mending balik di euna yuk ah. Naon mau balik moal. Mempenjajal beda karena rasa beda rasaan. Bapak jeung hayang kawin ke anak raja. Pak, dia mah gak aya anak monyet. Ngukur ka kujur ngumang ka awak. Bapak itu teh jeung beunghar jeung naon. Ai bapak bukan naon. Cinta yang. Narek kalabok cinta. Wah isuk-isuk bapak rek dihakanan cinta. Bina-bina teuing oh ti dituna. Maka jeung cinta oh sangumang re manyun. Bina teuing oh beas mah. Ulah kitu. Kudu didukung bapak rek kawin teh didukung. Da wala ku aing lamun didukung lamun kanu sababat jeung sataning. Nya jeung saumur. Jeung saumur saimang. Aing mah setika anak raja blok. Bapak teh gableg naon. Minimal atuh ka anu Gerek kawiwirang ucing oge budug. Boga ucing ge di imah. narek dengan rana aku Pak. Tuh, ngajeun ngomong kantong eueuh sian. pulpennya hungkul. Yang inung silaing teh geus nemongan dina impian, hayang disamper tuh kadenge ku sia. Maka jeung dina impian teu logistik. Logika li logistik. Gitu. Bapak aing make dasi jiga papatong jarum. Juga ibu juga mamah dedeh. Moal. Cai we. Inu me ku sia. Batur keur nguruskeun panganten. Batur keur nguruskeun panganten cai we. Batur teh nu usaha. Heueuh nyaho aing usaha, tapi ulah muni cai we. Nu patarik-tarik jeung aing. Tanggung loba cai. Tuh, jadi tuturkeun bebenyit Anakna teteh. eta teh anakna dagang cai. Yang wayahna jang bapak engke teh panglamarkeun ku si laing. Ujang juru bicarana teh akan. Nu jadi juru bicara teh sia engke teh Nyerenkeun teh. nu nyerenkeun teh mat comlang. Pan aya acara seren tampi meureun. Da ulah ku sia we da aing memung. Nyerakeun nya Kang. Lain naon sieun era Kabayang datang ka itu. aing onaman selera rada tinggi. Kasaha. Bapak mah tempo. Kamali nembodo mah bapak malah tamletem. Kabayang ayeuna nepi ka hayang nya ge anak raja, tapi da aing kabayang beungeut mah teu hujan. Tangtos ulah. Tingali bapak tingali sakitu beungeut tiga entong jaluna. Beungeut jiga merek. Sok kabayang ku sia. Da aing mah lamun ka bapak dibom ku aing. Beungeut tiga ranginang tarasi. Siapa? Ya. Daek tuturkeun teh daek mantok deui jing. Ieu mah niat Bapak. Hah? Ieu mah niat aing teh geus hayang anu mumah wadah. Ngurus. Hayang aya nu ngurus. Diurus ku sia teu cereug. Cereug mah nya bere jukut.
aing nyatu dibere jukut dicampur sesuai Aipok teh lalab. menta kopi teu make gula kadon make pecin Kadon make keusik ai dahar aing jeung enog betuluy nok cak-cak. leuh mun nog meri dia menug muning Digoreng teh hejo ulah. Digoreng teh hejo. aduh jang koyahna bapak teh sayang aya nu marangan sare Cing Rido, Kang. Cing Rido ya. Kumase Semua ngaledek si Uwa. bapak teh jang geus aya nu hayang sare jang jang Lempang. aduh lempang nepi ka kitu arek kawin teh da rek kawin teh lamun geus kawin lempangna di kitu da kumaha Sameter ka sameter lempang ya. aduh Tegigir sameter ka dia sameter. ulah naon lamun bener bapak kawin omat dina bulan madu bapak orang talian kuduaan ulah cenah ini talian deh kurang antep cenah gogoakan naon maksudna ya cenah kakenjet kitu tawa ku aing mah Dek digawean. bawa we ucing bikang geus ya alap geus ngasungut aku sia Lain ulah haul- kitu ka bapak teh doraka lain haul mah nyanyi naon. kaul mah nyanyi ya dina engke tepan bapak teh kawin pangantenan panganten baruan Mang nyanyi bener. anu sesuai jeung lagu. sesuai jeung lagu panganten baru geuningan panganten anyar nu kitu geuning Oh. diuk ngarendeng nu kitu geuning Harinya ah maka bapak. nya ama heuh nu beure apa teu ya apa deuk mah tuh cuma itu surupan Pak naon gede Pak Tuku duit oge atuh ku nyanyi ngadukung ka kolot. Datang tiga bangkong hejo. aduh semua toh negara kawin aduh Tiga bangkong hejo. bayang musia silakan panganten pameget datang ke sini aduh Tiga kampir. diusir sakulah bae kayak gitu mah aduh lebay ge rujit cing gagah bapak rek jadi panganten teh cing gagah tuh tempo silakan pengantin pameget untuk memasuki lapangan upacara tuh ya tinggali doh gede tuh sok gitu jang oh gitu oh say tuh lamun teh kawin aing teh hayang teh Latihan wah latihan. aduh udah aing ganyen gitu silakan calon pengantin pameget silakan untuk pulang karena tesudi neuleuna Ari apa? cacat sak aing oh silakan untuk masuk Lebet pelaminan. Mata jika penari merak. ingat siga bebegi gitu itu mah bapak aing kieu aduh halah sok lagu heula sok serupan euy sia teh mah ye sirik aing keur kieu teh aing mah teh haes pisan demi Allah aing ye heeh Anu totoronan karunya enjing ka Subang lah. kumaha teh berbeda deui Eta panganten anyar eta. tahu dia panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan ye direnceng-renceng geus biasa Goyang cigo. ilahar napa pada ngagoncang pasarereang panganten anyar I love you baby. I love you baby. menang dangdan direnceng-renceng peting nu kahiji si aana suraseri tua toel kana pipi ciga nu hayang surabi
Aku mah Kang teteh. Dinu hajat. Naon atuh? Teh sopan sakakolot. Eta teh bapa nu rek Eta kawin. teh bapa rek kawin teh make jeung hayang Surabi. Oh, aduh. Manya di nu hajat teh Surabi. Ini mah Surawung. Surabi lain ya mah tuh. Sia mah teu nyaho. Sia kumaha ya? Ngerti. Teruskeun. Eta teh poe nu kahiji. Haul. Nah ya keneh aya. Bahaya goblok sia mah. Tong dituluy. Geus. Tuh teruskeun Pak. Ulah. Duh gantung. Ai teh. Ulah. Pitu kumaha ngalanna? Lancalana. Ngalan calana. Ulah jangan ulah turun kerja. Bapak penyit. Tadi tuh nak Tuh. Tuluikeun lah. Nah, kagok. haul. Peting nu kadua. Susur sasarumpah-rampa. Cikidau. Bari ngalaan calana. Aduh. Rek digenti ku piyama. Oh ya. Aduh, boro aing geus tegang jang. Aduh. Lain euy, sekolah wa kasih udon atuh. Apa nih makar? Ngaras wae pikiranana. Ka bapak ngagogoreng atuh. Peting nu katilu. Papenak jeung nu munu. Dicabak teh rada hipu. Buset. Mata walau. Rada hipu naon tah? Nu munu rada hipu. Gas. Tulikeun atuh mong. Peting nu katilu. Papenak jeung nu munu. Dicabak teh rada hipu. Alah. Si goreng teh kue bolu. Oh ya. Dinu hajat Katipu. Kue bolu bener hipu bolu mah. Epo bolo mah mun kadu seukeun. Aya. Aya opatna. Peting nu kasalawe. Gas. Wah. Gas, kabayang kaituna salawe mah geus. Gas. Padulkeun Salawe teh ka 25 Kang. salawe geus jang. Ulah bahaya. Ulah power. Deket-deket. Peting nu salawe. Tah yang adenge goblok. Pengantenna keur sarare tuh cek aing oge. Disimutna ge ku sepre. Tah hayang ngadenge. Sabab capek geus. Geus naon? Pani panganten teh digawe meureun. Digawe da wala. Kan meureun. Sia teh we. Buka gawe meureun. Mong aya aing mah menit teh luas aing menit teh diluaskeun. Geus ngagogolek. Panas mawa sabun. Keur naon ari Akang? Aduh. Pan panganten teh meureun boga gawe, capek, sare gitu. Tulungan. Wah eta meureun. Naon? Karasa sia tah. Dongan cawokah. Dengan dorang kayak kita. Ya. Tong cawokah di leuweung mah. Di leuweung kieu anjir parantos teuing euy. Pasti atuh Kang rareuwas. Tulungan. Sigana ngeskap. Manusia. Tulungan manusia. Anjir. Sada naon eta deuk? Ada saledri meureun Kang. Teu kate nyari gitu. Hiji 7. Nyara pros euy ya poe ieu kudu anu kaluar 500 ya. Kumaha atuh sora naon atuh nu alus teh ya. Hei tulungan manusia. Ya teh sieun teu aing. Oh kabejakeun jelema pae ku juri geueuh. Deuk bapak komo aing mah deukeut jeung bapak kiai, Guru dewek bapak kiai Kasim. Guru dewek aing mah kasieun. Inglar. Tulungan. Aing mah teu sieun. Lah bacaan. Eueuh kabejakeun jelema pae ku jurig. Lamun ku beus loba. Tulungan manusia.
Suramang Toha. Aing teh atuh murid Bapak Haji Kiai Kasim. Wah. Tolongan. Suramang Toha. Dawale. Ke dia dawale. Naon? Ke dia. Kela kagok keur ngaheujeun. Daeta nyanyi panganten jadi ngaheujeun. Iya nuju nyekelan panganten. Hayong dinten anu kasalawe. Nyekelan setrum. Nuju nyekelan setrum. Hei manusia. Lainnya murid Pak Kiai aing kudu sieun kieu mah. Moal mundur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duri darat una jaya nu dicai jaya una sang ratu mut muti bimbingan panyemingkem mingkem. Balalager juri di dieu. Kawas juri di ditu balalager. Sok mere pulsa. Hei manusia. Duh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raqah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak sejak itulah. Hei manusia. Ah, ieu malin jampai nu teu mati jurigna budeg gini mah. Kebayang budeg jurig budegnya. Teu jampai ada naon teh hare-hare we da jurig. Acuh we duh. Heeh. Yasin. Hei manusia. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Dah. Alhamdulillah teu papangeh jeung maung. Duh, selamat atuh. Salamet we. Hei manusia. Alah. Hei. Aing. Ika. Pak, naon jang? Ieu teu tulung-tulungan. Sedang naon aja. Sampeurkeun jang. Lain ka gogorowokan. Boa-boa. Euy. Ada bisi cucunguk. Oh, enu kasalawe. Dedengin datang wah. Spray. Spray. Bapak aing. Yo kabayang. Bapak aing yang kawin kebayangkeun jeung mawa spray. Ya hareup tulung-tulungan teh euy. Tadi dia sadak nama teh. Heeh. Tulungan atuh. Berang Dah. maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang Dah. ngalayang jangjang nakeur ngagupayan pancen keur wasiatan Awal ka bapang. sore menggok ka asar papatong nu koneng ibarat teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong kajongjonan papatong nu koneng ditemong deui leungit indi teu pamit papatong nu koneng ditemong deui ti lembe wara baturna prakreureuk tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa eta prakreureuk tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa. Oh, benar. Atuh lagu papat-papatong wae tempo lohor mah eureun.
ai jelema teh bolohor teh hayo we macu pangeran teh jadi pangeranan teh pacu teh pangeran kena pacu gitu teh pangeran kena tanah gitu pangeran kena kebon gitu tempo adan teh tuluy ngaduk-duk lain eureun heula mah salat heula reureuh heula kalakan nyeun deui eupan mana uluh sia Eta Kang sorana di dinya. oh ti dieu dulu euy tulungan manusia wow anjir pak jang Kade ngorowot Kang. belah mana jang di payun pak tulung aneh Wah Kade. ai serang naon eta jang duka coba heeh aing paingan cing kararakes di tukang sinen ngalebok kerupuk Duruk. aya krotok pabrik teh sok dihijikan krotok teh jeung opan nya ai sang goreng udah teu aya bapak semar di dieu mah ngamawi bapak semar upami bade bisnis di dieu sang goreng sae bapak semar Aduh. Dia kan bisnis. Ahli ekonomi. aduh ya jelema bagi heureuy resep aing jelema ieu adi kukut sia ku aing naon parabna nu kieu nya euy moal teu hileud parabna teh teu bilatung tapi bapak semar teh bade ka mana ieu teh di si Mabdi samohon bade ka Sekarnume Sakarnume naon kaget beureun Sekarnume karanteng-ranteng dah itu bohongna kepanjang gitu euy tadina meureun bapana jerapah inungna termos aduh tawa kanguru bade ka Sakarnume bade naon bapak semar bade ngalamar di si Mabdi teh ngalamar gawe sanes ngalamar naon ngalamar istri oh bapak semar hayang nikah sumuhun ka istri dalam begitu ke nyeri hati aing ngalamar teh ka istri bapak semar sumuhun oh ka istri manawe teh ka ucing nah da ucing gaya istri na nu poho ka saha bapak semar ka putri raja saha namina teh Dewi Setiaragen saha Dewi Setiaragen dedeng yang teh maneh rek ngalamar Setiaragen sumuhun goblok sia naon teh jelema teh naon jangan buka mata we naon jelema teh buka mata we kami namina teuing goblok naon ieu teh kang ngukur ka kujur teh ngumang ka awak make jeung hayang ka Dewi Setiaragen ngaca goblok sia teh satu banget juga entong jaluna tuh cek abdi ge naon bapak dihina kudu kitu da abdi menyeri hate mina-mina teuing ngomong engke itu anak raja mau jadi hina mah balik cicing jang naon sia maksudna naon maksudna abina-bina teh make jeung bogo ka Setiaragen goblok mana teh nyaho Setiaragen teh ka bogo aing anjir kabogohna Cemburuan. wah pak saingan bapak nih da kurang balik ya bah nah Aisyah kabayang Setiaragen beungeutna kumaha kabogohna mode kieu dipika hayang kudu kieu kabayang beungeutna mah teh jiga jarum Aisyah kumaha urang buktikeun atuh ai sia teh kabogohna hah ya sapanjang naon
janur kuning can melengkung diharapkan imah Setiaragen. Setiaragen milik sararea. Hah? Milik sararea emangnya Setiaragen jablay goblok Seti. Maksudnya teh bisa dipimilik ku sawae. Ae. Kurang ajar sia montong bogoh ka bogoh aing. Ngutang pati barapati utang wirang bae wirang di podaran ku aing sia Semar. Si goblok naon si teh? Kena ditulungan. Sia teh ditulungan ku aing. Naon sia goblok? Doni. Kabina-bina teh sia Doni di podaran ku aing. Naon si teh goblok? Aing stiker sayang dumampar. Iya strategi ditingang kue jaka gintiri ngadak-ngadak ngebul sapisan ngemasing pati temakan yang peraya. Kurang ajar. Ayanak jang. Ayo aku sia goblok sia. Kabina-bina teh. Ai salah cek aing di tengah goblok. Rekojor bebenah heula. Sok sia Semar lamun bener-bener sia bogoh ka Setiaragen. Aing aku sia anak sia marodar ku aing. Si Doni jeung si Agnes teh modar ku aing. Habina-bina teuing. Luar biasa ieu jelema. Can nyahoeun aing meureun teh kurang ajar. Yang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru sinengwa cager harudang belum maksudnya saking nyegok lah situ aing nepi ka lieur ge harudang kayak sang muruluk ke tuluy harudang situ harudang kayak menigas mau tercerah terhayangna aing terhees ke di korobek alah bapak cilaka pak lain jelema eta jin bapak ulah dilawan balik pak eta kabogoh na lain jelema pak balik pak bahaya pak tinggal abdi di tengah tutung bapak macan di tengah geus tutung komo lamun di tengah insya Allah bapak jadi rengek dele usia setiap kabogoh can jadi salaki beheung heueuh beheung teu penyo usia sahan unggul aing atau manehna dele usia anyer bapak aing pak Gusti pangaruh awewe nepi ka kitu nya jadi teuneng bapak tingali tumpangan si jeung aing nyakal saha maneh nya nyakal bapak iya aing menyakal itu marebuan si jeung aing marebuan teh kumaha marebuan ti dewek 5.000 teh maneh salawe 5.000 tapi teh aing salawe kumaha teh kabok kitu lah sok cicing cilok teh di HP dah cicing detingnya wae yang 24 HP teh dar umum pun lah iya beres tinggali kena itu hutang wirang di balwirang di podaran ku aing sia Semar sok sia emang na aing rek sieun ku sia heh makanya wani-wani bogoh sia ka Setiaragen eta teh ka bogoh aing goblok dor nepi ka mana jeung aing nyaho iya goblok wanian aki-aki euy si genut hutang pati barapati hutang wirang bae wirang maju dor emang na aing rek sieun ku sia heh rame
kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu jerapah sareng pinguin. Silakan. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Apa itu? Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu jangkrik jeung entok jaluna. Silakan. Ari eta teh Pak anak maneh. Heeh. Tapi kata sopan gitu teh si goblok gak apa-apa. Paduli teuing sia jeung aing gelut. Cicing sia. Ai, tong gogorowokan. Pak kade Pak, cicing. Hello aki-aki teh. Urang ngajar sia. Wes. Ye. Kawala tempuh bapak aing. Tingali. Digabro ku bapak aing deuleu. Nya kitu-kitu ting mah jet li bapak aing. Lain jet li, jet tam. Awas ya aing boga tenggelan teu kajauhan. Sok. Awas ya rasakeun sesemar. Sok. Iya. Uluh. Hebat sakitu mah jang. Yeuh, emangna sia wae nu gablek teh. Anjir. Tangan bebas. Goblok oh si semar pisan. Awas. Tendangan sudut. Waduh. Nyir. Aduh, eta ilmu nepi ka kitu. Disangka anjir lamun aing boga ilmu kitu resep euy. Aya tukang baso ti kajauhan. Cukup. Bubrang basona. Cokotan ku aing mihna. Ulah naon tingali bapaeun ka kitu ilmuna leu. Nya mata ulah diheureuyang ge kolot mah kitu tah. Ulah diheureuyang. Yeuh meungpeung nu lalajo loba. Naon supaya kaalem yen urang teh anak Semar. Api-api maneh jeung aing gelut. Tuluy gelut teh meuli itu ti kajauhan di teungeuh. Make tenaga batin dalam dalam. Sia teh ku aing di teungeuh ti kajauhan. Ceduk maneh teh kayak dog. Aing kitu ku sia. Ceduk dayeg-deg. Oke tuh cinciga supaya orang kalem supaya dipisieun. Gugulitikan di tengah. Dak guliti sateung kitu tah. Oh, siap. Supaya loba nu sieun dah kitu. Oh, sok. Iraha. Ayeuna ci teh manya tahun hareup. Tuluy kumaha gelutna? Nya biasa papuket. Ada mun kudu aya masalah heula gelut mah bukbak kitu pugu. Duh heuh nya euy. Naon masalahna nya? Kumaha catur? Atuh dira teuing catur mah. Jeung mana bak catur ge eueuh? Naonnya tidak naonnya? Berapa lupa? Lila capek di ongko. Panco. Hese panco mah uing teu bisa meureup kieu tuh. Sabat kanan. Nah, ulah. Gua mangihide. Naon? Bagaimana kalau gua jalan? Lo diam di sini, api-api lo kedupak. Sama aku, lo nanti paporongos. Oh siap. Siap. Aku dari sini. Ya, sok silakan. Tapi kamu jangan kemana-mana. Kamu diam aja di situ. Nanti kalau aku jalan kamu jalan, kan kita tidak padu-adu. Asal. Hai. Naon? Kurang ngajar sia dudu pak kabatur goblok. Abong kena teu neuleus ya. Kabina-bina ting make jeung dudu pak kabatur. Naon si teh ngamek? Heuh. Atuh da pira sakitu hampura we atuh. Naon? Hampura. Oh, atuh da hampura lah.
Asia beti hampura. Urang teh kudu hampuraan ka batur. Terus urang ilah harek gelutna. Apaan urang teh gelut? Pokoknya sok sekali deh. Aing ieu. Waduh. Hai. Tenele sia goblok. Kabina-bina teuing sia make jeung bung dudupak ka batur. Naon situ? Naon? Jalan salega-lega ka bae ditu make jeung dudupak ka batur. Emangna sia teh leuleuh goblok. Sakitu mata bolotot teh. Kabina-bina teuing naon? Kabina-bina teuing sanajan aing adisia. Moal disalajean ku aing sacepot. Naon situ? Eueuh naon sia? Hutang pati bala pati hutang urang bae urang baheula aing pasya jeung sia marebutkeun ci susu ayeuna marebutkeun aturan jeung aing sok nepi ka mana saja aing naon si deula awah dar emangna aing rek sieun di ayeuna ti baheula nepi ka ayeuna aing teh ngunak-ngunak ka sia ayeuna kabeneran aya masalah ayeuna kabeneran aya kesempatan dipodaran ku aing sia nyaan jadi masih menyaan ulah gitu ya kata kumaha engko tidak gelut kalau sih begitu ini molotot tuh sistem gitu dianya dah ke goblok nepana sih dia tuh sih biasa-biasa we tuh saya molotot teh kicepan aing teh main nyaho sia teh nyanewara mere ide imah popolotot jiga nunya kapan meh jiga udah gitu-gitu teh mah heung sok atuh hei maneh hayang gelut jeung urang sok atuh tuh kitu teu ngeunaheun atuna nya atuh teu jamak mah sok sia jeung aing gelut nyaho bener sok dor saja aing emangna aing geus jeung sia aing boga ajian ti kajauhan aing oge bisa bener dor sia saheula aing heula sok awas cepot awas kaulah boga ajian ti kajauhan awas iya aduh anjeuna aduh wala nyeri aduh jiga iya beres aduh iya aduh wala ya aduh wala aduh aingan ulah aingan goblok aduh aing sok akeun awas ya ku aing goblok tang pati berapati tang ulah awas rasakeuna aing boga jian tenggelan ti kajauhan sok ya aduh terus kuring kumaha panas baju kalotor tingali tingali aing baju kalalotor gugulitikan Aisyah make jumak moda aing setiap tengah kitu tak kituan mejiga atuh lain ti tatabi suka dengeus ngarti si goblok sok sia sok awas sia da wala aing boga tenggelan ti kajauhan iya aduh au hau ayam au aduh hakan tai sia goblok balik lagi kos nu gelo naon lagi kituan atuh maju sia awas ya pena stiker sayang tomampara iya jaka kintiri di jamak dening Semar Badranaya
leles lir kapuk kaipunan lir kapas kahujanan aya nu ngabelesat tina warugana ye Jaka Gintiri nyata kacinta kabogohna ka Dewi Setia Ragen ngencar deui alis sikina ye aya naon wah naon ngabelesat kaluhur deui Jang sia udang kurang ajar kurang kacaing udang sia ngaku-ngaku kabogoh sia bina-bina teuing si teh goblok kurang ajar supir yang patut nyusahkeun si teh hiji dua nanaonan si teh ka siapa ka aing aduh punten dihaja aing di punten mana dihaja kita naon kurang ajar sia tinggal nyedaula edeuk Hari. hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang dina waktu ayeuna maneh bakal ditingang ku aing hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang awas ya pinah ka dia pinah nahan didinya di dia me hareudang batur mamung hareudang ieu mah me hareudang nyawa goblok cenah tulak delek ka aing gagal jangan gagal total gason gatot udang si goblok ampun Bapak Semar ampun lain ampun sia teh bina-bina teuing sia teh ampun Mang Doni ampun kabina-bina teuing sia teh ih sia ampun Mang Doni kabina-bina teuing ngejang karunya jang ampun Bapak Semar abi ampun Bapak Semar nanaonan sia teh saha sabenerna Bapak Semar naon apur nuhun Bapak Semar naon sia teh bae jeung ceurik teh sedih teh aing mah teu sia ceurik teh aing mau sedih hayang dipikacu lain pekarunya ku aing saha anjeun teh abdi teh salaresna mangaran teh Bapak Semar sanes sakarpanan saha ngaran abdi teh nyaeta Jaka Gintiri Bapak Semar Jaka Gintiri sumohun di mana di Sekarnume Sekarnume sumohun ke Sekarnume di mana di Karaton Bapak Semar di Karaton sumohun abdi teh putrana Prabu Raja Sekarnume Bapak aing kaget biasanya barengan lauk di bawah teh Sekarnume putrana Prabu Jinawaya sumohun ke naonana Dewi Setia Ragen Bapak Semar abdi teh rayina Bapak Semar wah anjir balik pak balik adina kieu kumaha lanceuk na teh woi teh euy Pak Cicinjang ieu teh adina nah atuh make jeung kokoh tadi bejana Kakang Semar oh Bapak Semar salaresna abdi teh kacilakaan Bapak Semar kacilakaan naon tadi nama dantek ieu banget abdi teh biasa jelema biasa Bapak Semar tuluy abdi teh ngiringan nyata jadi jago saya marah Bapak Semar nyata ngarebutkeun pun lanceuk Dewi Setia Ragen tuluy tah Dewi Setia Ragen tadi saya marahkeun teu aya jami anu kuat nandangan abdi Kakang Semar aya hiji raja sihir ku abdi teh kalepasan maot tasa parantosna maehan eta raja ngadak-ngadak abdi teh make jeung bogo kanu jadi lanjut Kakang Semar pakai yang bogo kanu jadi lanjut pakai jeung aya rasa cinta kanu jadi lanjut Kakang Semar tuluy abdi teh keukeun hayang kawin jeung si Acep Setia Ragen abdi teh mentak kanu jadi bapak
ada merenang dosa Bapak Semar abdi tadi kutuk kudu jadi bapak jadi juri abdi tadi dia kan Aja si Eli oge ceurik akang. Lewena teh kitu ngarawotan beungeut. Si goblok. Tuluy. tah abdi teh ka Bapak Semar abdi tadi kutuk ka bawa angin Bapak Semar abdi teh nyangsang di dieu disalametkeun tadi syariatna ku Bapak Semar hakikatna kudu kagungan sen urang sadayana. Bapak Semar abdi teh tadi mah bogoh ka si Acik tapi saparantos di tengah ku Bapak Semar abdi teh teu aya bogoh teh Kakang Semar aya ge abdi teh ngadang asa dosa makanya bogoh kan udah dilanjut Bapak Semar. Deuh teuing. Teras. Bapak Semar Heh. apa nih teh saya marah teh teu acan ditutup. Jadi Bapak Semar parantos ngelehkeun abdi da abdi eleh ku Bapak Semar kan saktianana luar biasa Bapak Semar berarti nu ngengkeun di saya marah teh Bapak Semar kitu. mohon Anjir bapak aing kawin dulu. Iya jadi peting nu kahiji geus. Iya aing kaul. Aing ngan hariwang awaweuna adikna kieu bayangkeun ku sia. Lanceukna mau jiga kuntil anak da ieu. hayu Bapak Semar urang tetangkeun sareng si Bapak bari abdi bari nyungkeun hapunten kapun Bapak. Nah kitu. Hayu Nya sok atuh. Ayo ya. Mana balik. Nah, adikna kitu komo lanceukna goblok. Teu harana yang teu semangat aya. Justru lamun nya kitu urang era-era ku urang. Bener. Ini malah bro. Udah doraka saya datang di kadi. ampun Bapak. Semaka prihatur Bapak. Nyingkah siap. Tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan aing kedatangan ku sia. Nyingkah. Bapak seepkeun Bapak. Geus nyerakeun sakula warga besar kerajaan. Tesudi aing lu sabelah mata. Nyingkah sia. Bapak mana seepkeun Bapak. Intiri Bapak kumaos abdi Bapak terus bago kasih Acek Bapak abdi hapunten dosa Bapak. intiri Abdi pada nyingkati dia Bapak asa dihapunten ngelaku Bapak. intiri ya wis pinastiker sayang widi mapak baya wis kena lara tumungku intiri Bapak hapunten abdi Bapak. Bapak nu hampura mangintiri. Bapak nu hampura mangintiri. Abdi Bapak hampura Bapak tina samudaya kalepatan Bapak.
kumaha tuh gintiri hidup terbalik deui wujud hidup gintiri sawios Bapak pangeran mentena ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran mentena ka jelema gumantung kana kabersihan hatena Bapak sareng gawe anu soleh nyaeta ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mentena Bapak nyeri gintiri Bilih Bapak gengsi bilih Bapak izin abdi aya di dieu sawios Bapak abdi bade nyingkah di dieu atuh henteu oge upami Bapak abdi kedah keukeuh aya di dieu sawios bejakeun abdi mah pembantu Bapak we Bapak atanapi abdi penyuruh Bapak sawios Bapak nu penting abdi cangkat sareng Bapak abdi teu tiasa tebe sareng Bapak si soca murubui tina socana ieu Prabu Jinawea teu liren-liren nyakslakan kana mastakana ieu gintiri karaosna ngecep tiis nusuk ka jantungna ieu gintiri memang kitu mangkade kolot kalau jadi anak sanajan sakumaha baong anu jadi anak kade kolot ulah ngaluarkeun kecap anu goreng komo bari jeung nyapa nu balukarna tamyang melit kapitis wiwirang mali kajinis Gintiri Bapak dihampura ku Bapak kasep anaking anak Bapak kumaha beungeut anjeun teu balik deui abdi mah tos kasep Bapak tos kasep ayeuna mah Bapak nuhun Gintiri upami Bapak izin mah Bapak abdi di dieu sawios abdi mah Bapak wartoskeun abdi mah pembantuna we kitu leuwih nyeri Bapak Gintiri henteu Bapak sawios Bapak ya ari anjeun bisa cager teh kumaha Gintiri Bapak lalakonna mah panjang Bapak panjang kumaha kudu ti mimiti deui meureunang mimiti kumaha tina karatagan teuing tuluy Bapak saparantosna abdi ti dieu disapa ku Bapak teh Bapak abdi teh kakalayangan kacanak angin Bapak angin barat tali wawang kalayang gobrus teh Bapak abdi kalawong gulutuk abdi teh gulutukan Bapak kabengget ku areuy gobrus teh kana tangkapanan samohon tuluy nah itu Bapak didinya abdi teh tiasa usik balik Bapak ngan saukur ulag-ilag ya bohong abdi dan panjang Bapak tuluy abdi teh saminggu dinya Bapak hujan kahujanan panas kapanasan Bapak deudeuh teuing sawios datos tuluy kalaresane Bapak aya nu ngalangkung saha tiluan jami anu hiji ngaranna Semar anu hiji deui putrana ngaranna Doni anu katilu Agnes oh kitu samohon nulungan abdi Bapak nulungan nya tuluy abdi teh tos ditulungan abdi teh gitu we panca kaki ku abdi teh ditaros bade ka mana sing horeng bade ka dieu Bapak bade ka dieu samohon tujuanna teh bade ka dieu bade ngalamar si Acuh Siti Ragen samohon tah kan abdi mah harita teh bogoh keneh Abah Bapak
Tah, Bapak, abdi teh si Bapak Semar bogohon teh anak abdi teh galungan, Bapak. Jeung saha? Jeung eta Semar. Da si Doni mah elehan. Ai Doni teh saha? Anakna beureum beungeutna teh. Nu hiji deui Agnes irungna panjang. Tuluy Galungan, Bapak eta aki-aki teh jago, Bapak. Sakti. Abdi ditinggang gue eta aki-aki leles lir kapuk ka ibuna lir kapas kaujanan. Sakalian anu tadina bogoh ka Ciacek teh Bapak ngadak-ngadak eueuh di tengah ku si Bapak Semar teh anu aya makaduh make jombong Tiga kalkum gitu. Sedih bulan. make juga kalkum goblok bisa teh. tuluy Ya gitu Bapak tah. Abdi teh eleh Bapak apaan ieu teh saya marah teh can ditutup. nya. Berarti anu ngelehkeun abdi Bapak Semar. Jadi Tah, kumaha lamun si Acek dijodohkeun nya Bapak Semar? nyari bapa masalah kukolotna. Kun penting mah budakna we dae. Oh gitu Bapak. Jenis jeung jenisna. Oh nya kitu mah saya tuh. Bapak di mana si Acek? Giga itu tepungan lanjut maneh bari sakalian perintah hampura. Oh saya mangga. Apa punten Bapak? Acuk. Kintiri. Lan, Mana Papa Semarna? oh nya kelap. Bapak Semar. Semar Bapak. Adieu. Ya. Kang. Dulu yuk karaton kan megah kieu. Adieu Bapak Semar. Datang ngademan. Datang ngademan. Eueuh manggulingan rana dengera. Semakapi hatur bulan ditampi nuhun. Iya Semar teh. Sumuhun nuhun Papa Semar. Naon teh ya? Geus nulungan anak kaula jadi sadar deui. Ih, eta mah kodrat tirodati nu kagungane pangintenagan parantos kitu. Nuhun Badran Semar, sami-sami. Oh, nu tengah nu beureum berarti salira teh Doni nya. Doni. Don. Jawab dong itu. Saha? Mang Doni. Saha? Mau cenah ngaranna Doni. Itu Agnes. Anjing hoho deuk. Alah, sanes Doni gulan abdi mah cepot. Goblok teh nipu nih. Hari itu Abdi dawal. Sanes Agnes. palingan ada halus ngaran beungeut galoreng. Nuhun Badran aya. Sami-sami aya beja anjeun bogoh kana kaula. Bener. Era. Jawabnya gitu. Semangat atuh jeung semangat. Nya gitu. Gairah tuh, hei. Bener anjeun bogoh kana kaula. Sumuhun. Da kaula masalah ku bapana cik. Jadi kitu lanceuk anjeun Kintiri. Oh saya mah acuk. Kageroan lanceukna acreug. Lain acreug mah gogog atuh. Nuhun Badran aya. Sami-sami nu. Kintiri. Acuk. Mana Bapak Semar anu parantos nulungan teh palih mana? Di payun acuk. Belah mana? Kadieu acuk. Punten aki anjir. Gusti. Aduh. Kau
kaulah nun kula aya pikir sae naon Terpesona. ayana keureujan Wah. aya naon Brahma Dewaji anjir bapak keur abdi bade bapak aduh anjir Aduh. bapak kang ngaku bapak ngaku duh tuker tamah jeung entong Setia Ragen kaulah nun kula Rama Dewaji aya naon kaulah dina waktos ayeuna kaleresan ning gigin tiri teh parantos damang Ada. anjing aduh kebeneran disalametkeun ku eta Bapak Semar anu mana Bapak Semar teh anu mana eta tukangeun anjeun aduh nuhun pisan Aki nuhun anjeun cilata naon denge ku sia ngomongna Aki goblok teh wah kaur anjeun nuhun sami-sami neng tah salianti nulungan teh Aki Semar teh Bapak Semar teh aya maksud jeung tujuan naon teh rek mileuheungkeun ka Nyai Setia Ragen nah daek dipileuheungkeun ku Aki Semar Dah. toba Maha ulah. kumaha Nyai kita make micido atuh Oh, rada kaset Rama Dewaji naon paehan kaula Rama Dewaji paehan naon ieu teh paehan leunat gintiri mana teh ngaina teh leuwih teuing kabasa ayeuna bogoh ayeuna namanya kaula rek dikawinkeun jeung entok jaluna ampun teuing beunteun leuwih nyeri maka jeung dikawinkeun jeung kitu patut teu sareng diteuing jeung jelema sangsara darah rayang teuing ajana jan balik cek aing balik nanaonan cek aing oge atuh balik Semar balik cek aing balik anu Gusti Agung nepi ka kieu gintiri Alo si Acek nanaonan atuh Acek napik manapik we make nyebut entok jaluna abi-abi dateng buru-buru teang gentian ku harta kekayaan buru-buru teang Bapak Semar aduh kemana eta aki-aki kakarek biajol Allah Bapak Semar Bapak aduh kemana eta aki-aki teh aduh Gusti ngambung aing buah salah aing di lucu dah nak kumaha wa tah di dieu meureun ungtur kaifakadabu al angkusihim ge dah geura saksi kabohongan maneh ulah rek nyaksi kabohongan batur ampura Setia Ragen bisi aing salah meureunana pedah nu datangna bade kieu patut si kayang nyaho didatangan ku aing saenjana lamun masih keneh nolak berarti lain jodoh aing ieu Semar Badrana ya leungit ampal lebih hilang tanpa karada dia Sang Hyang Ismaya Nur cahya sesekar ingwang Nur cahya sekar ingwang ya ingwang lamun kieu didatangan kumodekinya hayang nyaho ditarima atau cobi yang akang di mana bapak aing sih ngagantung maneh pala laur akang pala bapak aing di mana sih ngagantung maneh punten den lama
dan sakedap aya priyogi kan sanes we abdi nuju sibuk Rusuh. nuju rusuh naon nuju milarian jami naon jami teh hideung beungeut teh bodas eta teh buronan penjahat naon penjahat kelamin diuk maneh cepot nah wawuh abdi nya wawuh panyan teu wawuh naon wawuheun ka dewek dawala nah habat apa ai ka dewek pasti apa da imah artis aing dina net TV ngapoe jeung si Sule jam 2 beurang jangan lupakan saksikan di net TV bukan sekedar wayang net TV Iya. TV masa kini Betul. dari Senin sampai Jumat jam 2 siang Iya. duet Dalang Sule jeung Dalang Cilok. Dadan nah apa abdi apal da nyen teh anak kaula naon kaula jeruk lain kaula jeruk eta mah kalua lain kaula ieu teh papa maneh cepot bapak maneh kumaha iya bapak maneh nu asli teh kieu kaula Sang Hyang Ismaya wah nu bener teh bener cepot nu laras pak nya ai bapak mah dayak ceurina naon seungit sampingna teh seungit kastori lah ning kamari bau lukut sing punten pak sok Maka bapak yang aduh bapak nepi ka ganteng kieu aduh halah lamun aing awewe dikawin wae nu bener ulah sak tempo tingali cik bener teh sarua jeung bapak cik naon akang? wah bener jeung ulah sarua jeung bapak sia dua naon dua teh ndog ges sia masuk ka leuwih wae bapak naonan ide pak jika anakku bentuk anu tadi mah setiara gen nampi tapi bapak teh meakeun ka panasaran kumaha lamun ayeuna kieu wah bapak lamun ayeuna bapak kieu mah teh kitu tah Naon kitu teh? naon maksudna kalepak bapak pasti bogoheun kitu yang nya turang sampeurkeun mung Ada? mung naon ieu teh alim nah era ayeuna ka itu jeung itu mun wawuheun moal wawuh ka anjeun hajik daek sok ka itu ngan bapak balikeun heula ka nyeri abdi ka nyeri kumaha tadi bapak ditampik lamun setera gen bogoh ka bapak wayahna tampik ku bapak atuh meureun ditampik mah moal kawin bae kawin jeung abdi tuh dah sia mah kitu mah balik ieu mah pak tampik heula we pokona tampik heula we nya atuh kitu mah nya pak nya ya beres ayo api-api bapak anak abinya nya ieu inungna mah nya inungna lalaki keun bae da inung panjang irungna nya atuh ayo omat tampik heula siap mangap ayo kumaha lamun wawuheun moal wawuheun ka maneh dua kabeh anu karaton kitu pak moal oh sae ka dieu manehna dan urang tiup ku bapak moal lain wawuheun ka maneh sae pak tuturkeun bapak moal lain wawuheun kabeh moal lain wawuheun ka maneh cepot ting dawala saya sama nih sama nih sah dimana si anu gelo si mah hayang heureuy wae waktu nage tereh beak si goblok si teken maya tetamahan da ka Pak Haji mah tuh Pak Kiai atuh urang tetamahan euy Jangan demam. mangkulingan lantai merah
ngaran kaula Ismaya. Ismaya. Leres. Rekod rekod. Waduh, naon aku dirimu. Saha anjeun? Ngaran aing Isnawat. Isnawat bener. Sahanan Ismaya kaula bapaknya. Jais. Nya bapak mangga calik. Geus lila teh calik ambeien. Sahaya kaula Isdahlia. Aduh, iya ini. Sahana ieu Ismaya abdi inungna. Geningan irungna panjang irungna. Ieu mah pun anak nyusulna teh kana irung. Mah anu dikecelkanna teh poloh. Ismaya kaula nun kaula tek naon anjeun datang ka dieu. Kaula teh aya beja di dieu aya saemara. Aya saemara leres. Maksudna kaula rek ngiring saemara. Oh jadi anjeun bogoh ka awewe ka anak kaula seterageun. Henteu. Naon atuh? Hayang nyobaan ni jago saemara. Mecakan ilmu. Tah teh pun anak. Ngudiling nangan canding anya can nangan lawan can nyaho digeuti sorangan. Ngapoe gelut jeung gelut. Coba anta sirana dahur kulingis. Kuat modar. Cobian. Hayang nyaho. Gintiri Abi bapak. wani Alah, pila nu kieu patut lah. Hayang nyaho digiwir ku aing. Hah? sok hayang nyaho Sok sa di luar. jago gelut mah tong anu jago mah gelutna teu dinu lega di dieu we nu sempit. Goblok sia teh. Mina-mina teuing sia teh urang. Leuleus. Salah. Tuh, tingali. Cacak anakna komo aing bapana. Hayang dileleskeun. Aduh, ampun. Bisi yang dileleskeun. Ampun. Hayang dileleskeun. Ampun. Minta duit atuh. Sabaraha? 500. Oh, aya. Dah gitu atuh. Iya bagus. Beli saeutik. Thank you Bapak. Iya. Bisnis. Urang macing gede minta teh. Cager. Anjir hebat euy mana euy. Kurang ajar sia awas. Lulus. Alah. Aya 200 deui. Iya, mengerti halus, mengerti bagus. Iya, 700. Hayang meuli HP. Cager anjeun. Alah hebat kurang ajar bare kesempatan. Lulus. Anakna ku anakna. Ayeuna inungna. Hayang dileleskeun. Teu hayang. Nah atuh. Nah naon? Nani teu ngarti. Da beak duitna oge. Sok we leleskeun kaula. Kagok we. Teu tulus. Cek raja cenah eta duit bagi dua. Ah goblok teu kadenge. Iya. Cager anjeun. Anjir hebat euy. Leuwih ti si Semar ya. Naon gintiri? Acuh kada acuh. Tobat. Aduh, punten kapangkeran engkang. Deus bau. Bau. Tobat teuing punten kapangkeran engkang. Mangga neng. Aduh, Ramadewaji ieu pameget menikah saya Ramadewaji. Ieu terek ngiluan saemara. Ngiluan saemara? Nya, tobat teuing ulah saweas langsung tikakeun. Daging tirina ge geus eleh. Tu geuning. Aduh, engkang geuning ieu teh engkang. Aduh, ieu kaulangkan. Woi. Pergi kau. Jangan sekali-kali mengganggu anak abah.
anak abah lagi kuliah di taman kanak-kanak. Naonan atuh. Pergi kau. Aduh, tobat teuing. Woi. Si teh kumaha lamun satruknya kumaha? Ampun teuing Kang. Da kaula mah teu maksad aya bojoan. Teu boga bojo ieu mah. Teu maksad, aing nu maksad mah. Sia teh doraka teh. Aduh, ampun teuing Kang. Kang Ismaya, ampun teuing kaula. Kaula palai sareng sahoyong sareng salira, sahidup samati. Ya atuh ai kitu mah sawios neng lamun dibawa sangsara kungkang. Sawios engkang sawios. Kumaha lamun engkang mah geus boga budak. Sawios 3 budak teh jeung bararangor. Jeung caludi. Taramani di ongkos. Aing mah. Sawios engkang majelma sangsara. Sawios nu penting sasarengan sareng salira. Engkang mah goreng patut jiga entok jaluna. Sawios engkang majelma sangsara. Sawios jelema panghinaan kaula maneh. Sawios engkang sawios. Cai Socai Dewi Setiara Ragen ngecelakan pangkonan Sang Hyang Ismaya. Atau yang kejadian lengit ampel lebih hilang tanpa karana dan dia lurah Semar Kudapawana. Oh iya. Tobat aduh Kang. Gening teh Semar. Berarti itu cepot. Mohon kadeh ke 700. Aduh, aing ngatikakeun Ramada Waji tikakeun kaula tikakeun Ramada Waji. Semar Setia Ragen. Ti detik ieu jam ieu menit ieu detik ieu anjeun ku kaula bakal dijorokeun jadi salaki jeung pamajikan. Semar salaki Setia Ragen pamajikan Semar pek. Mudah-mudahan anjeun jadi kulawarga nu sakinah mawaddah katut warahmah. Yang alhamdulillah deui Bapak dewe kaina